masalah pare ya budak aing mah. Titah ka dieu, dieu pan. Aduh, teuingan ieu endungna budak geus ngambek wae mangka. Urusan teu didaekeun bener. Duh. Sugan aya budak nu liwat ya titah ka dieu tah. Jang, ka dieu lah, Jang. Naon, Baji? Ka dieu lah, ka dieu. Iya abah ka perlu yo. Naon, Baji? Diuk lah diuk. Salim lah, Bah. Diuk lah diuk. Nya. Yo, pangneangkeun si Philips jeung si Kakang titah ka dieu. Philips teh nu gundul teh lain. Heeh, geuningan. Kakang anu jangkung-jangkung leutik. Jangkungna aku teu wawuh tatangga lain. Tetangga. Aya naon sih, Bah? Biasa eta masalah sawah teh apaan sawah abah diararit ku manehna nya diarit rek diarit poe minggu para bogus diarit. Oh, geuning kitu. Oh, ieu mah pokona mah abah mah rek diuruskeun tapi ka kumaha-kumaha ge ieu mah. Heuh atuh, Bah. Kan beak ka taingora-taingora mah. Iya, Abah nita urang. Aya kuliahna teu? Buset sia yang baragepok ku aing kege. Naon tanu gepokan? Lamun geus panen mah hayang naon pokona mah sia. Hayang parawanya, Bah. Ai siap ke dibere Ayo, Bah. ulah teh buru-buru. Udah, teuingan teu balik. Bah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade leumpangna. Pengkolan mengkol. Gampang ya, Bah? Ayo. Aing rek ka warung dititahan wae. Alah. Aya unya. Mang. Mang. Assalamualaikum. Punten, Mang. Ada yaunya ieu teh. Tadi dengan keur mandi. Mang. Woi. Ji, di goroan. Yo, urang kata ditahan. Ku baguludug ditahan itu cenah. Buruan. Geus aing mandi heula lah. Urang geula nya. Mandi heula teu kudu mandi lah. Urang geula nya. Goblok main dobrak-dobrak wae. Nya tuda. Untung buntut aing teh kajelan. Mang. Kayak tunggu nya, urang rek ngomong Kakang heula, sang heula. Kang, komisi atuh Kang. Komisi naon? Kamari sih ngarit. Boro-boro komisi. Aing corek kanan ku baguludug. Apa sih tang ngarit si Philip? Salahan si Philipna teu ngomong. Iya. Ngomong atuh ari ngarit jukut mah. Hanya urang ngarit pare. Terus datang baguludug, ieu urang keur pusing. Tara kanan meureun. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang, Naon, Jang? iya. Abdi di aya katitahan ku baguludug. Duh, kakitahan tuh. Bener we ketegak teh aing mah didagdigdug ieu, moal salah ya ieu mah. Emang enon sih, Mang? Hah? Enon. Eta lantaran ngarit teu pira. Urang teh nyaho-nyaho geuning. Teu nyaho nya, Jang. Oh, Apan urang ngarit diajakan ku eta babaturan tuh Philip. Urangnya barang maka dia rek minta komisi. Iya kalau rek minta komisi. urang keur leumpang rek ka dieu tah ka warung. Dititah jang ka dieu heula cenah. Pangneangkeun Mang Kakang. Rek naon? Yang geus ku abdi teh ka dieu. Ayo Mang ka ditu we. Oh iya teu bener galagat hate teh ya. Nah, coba atuh sampeurkeun heula atuh. Oh nya. Heuh Mang, Dok, heuh nya. Iya. Aya naon ya abah ya nya. Naon teh? Ayo Dok, heula nya. Bagi aing kos kieu pan tiap gara-gara pare di arit ku budak pan. Nyatu henteu aing coba aing aja dog di dieu teh bere kopi-kopi acan atuh aing bere kopi-kopi ge gegedoh. Nah atuh. Bah, Tah, mana budakna? iya tah, aya. Nu hiji can mandi. Lip, lip. Bah, salam deui ah. Sok. Kudu sopan nya. Waalaikumsalam. Naon, Tah. Bah? Mang tadi di goroan Abah. Iya urusan anu kamari teh ieu kumaha ieu urusan anu kamari. Set teuingan. Aduh kos kumaha ieu? Ho, geuning kitu jang. Kalewat ini, Bah. Iya, sok. aya naon ieu? Eta urusan anu kamari teh kumaha urusan anu kamari? Calik, Mang. Sok-sok yuk. Urusan naon sih, Bah? Eta anu kamari ngarit teh kumaha eta? Urusanana sia coba ge. Aing kuat teh dibere dahapan ku awe aing. Yeh, nya uing maka mari teh kieu. Heeh. Uing teh disita ngarit. Heeh. Geus disita ngarit teh nya uing ngarit ngajakan si Kakang dau pagawean, Bah. Geus si Kakang daekeun. Heeh. Geus daekeun teh kunaon? Langsung mangkat, bagi. Ai urang mah bagian dieu, itu bagian ditu. Itu da uing teh salah kan ngajakan ngarit. Nya urang ada tadina teh nyawa ari urang sugan teh ngarit pare, Bah. Da teu di bejan, ya ari jelema mah se eta lip.
hadeku omong gorengku banget atuh ngomong jelema mah. Jadi banget aing goreng meureun. Oh, goreng. Mang. Heeh, meureun. Masih. Balik lah. Ya. Bangku nama alus. Oh, Olimpik. Anyar keneh atuh. Bubuhana ari abah teh. Malum dah. Pan imah abah ke dirombak pan. Reon kieu geuning bah Olimpik teh bah. Eta produk Jadi kan gitu, aing mah ngarit ge ngarit jukut, da lain ngarit pare, aing boga pare ti mana atuh da pare ge nu batur. coba ayeuna kieu ya kumaha solusina ye. Soalna ieu si Ambu pan kudu ieu wae da kudu hayang didenda wae, kudu ngeta ganti rugi Nya teuing wae. bah uing mah ngajakan ngarit teh ambe aya pegawean. Nya wayahna Da we. kunaon si Kakang langsung ngarit pare. Didenda. Nya heueuh wayahna maneh. Pokona mah kumaha rek urusan ka mana wae ge ku abah rek diuruskeun kitu. Nya uing mah mun didenda, uing mah mal bisa ngagantian da uing cuman boga siki-siki doang. Sugan sia Kang, sugan boga naon atuh mitoha aku sia ka Arabkeun. Sugan Didenda. heueuh. Oh, urang boro mah nyari Sugan. denda da kieu mah nya beak meureun ladang marobawon kamari ge. Ieu nya. Boro mah Gitu. budak hayang naon, hayang bakar teh bah anu Oh. di kidul teh. Aing pan awewe aing pan Mani- sorangan aing pan. Aing mah teu Mani beresna ngetuk urusan urang. ieu kajenting pepegatan cenah kitu. Aing jeung Sugan sia pepegatan boga jeung naon, indung Kang. situ make heula aing. Soalnya sih bukan naon gitu. Nya kedeung heula urang nya kieu carana mah emang kira-kira bara duit bah didendana bah. Nya kira-kira di dendam nya anu aya di imah sia we anu aya di sia aing mah. Panci boga teu. Henteu. Sugan panci doang da si Kakang mah. set nya piraku sawah aing rek Ya. sabelah kotak kan ku panci hiji. Ari abah hayang ngadenda wae mah nya mitoha urang ku urang ngarek dikaarabkeun atuh. Tahu sugan coba. Tapi ayeuna corona nya sanajan corona ge ku urang dipaksa we bah. Henteu bisa lewat kapalnya ku urang urang rek meuli kenur. Arek dikumahakeun ka meuli kenur. Anya rek di kakamahan we kos serang layangan piraku teu nepi ka Arab mah bah. Eta tepi gitu ke Arab gitu. Anya di mana we nyangsangna. Set eta sia kami toha. Oh nya jadi, urang anu kudu kumaha didenda yeuh? wae ku abah. Keputusanana. Sedangkan pan aing mah rek boro-boro tembeng ka tungtung langit, rek ka planet Buto ge rek diudag sia lamun kabur teh ku aing. Tah ayeuna mah kieu. Kumaha bah? Sia boga surat-surat. Enggeus sia surat-surat nu sia bawa ka dieu ka aing, pake jaminan. Nya Ya, boga. Kumaha tah? Surat naon? Oh, nama terserah eta mah antara sia Philip jeung si Kakang tah gitu aing mah. Berarti urang paku kumaha teh jeung si Philip. Tah heueuh, pokona surat-surat bawa we ka dieu pake jaminan aing lah. Aing Aing supaya buset geus numpak poe jeung si Ambu aing pan dibere we tunggir kumaha. Gara-gara ngarit jadi pusing nungtung nama boro mah mani ngetuk, mani munuu, maro ongkoh diajakan ngarit ongkoh. Engke mah ngomong ge. Pare-pare deh. Ya ieu mah urang berarti paku kumana jeung maneh. Geus, Da saya abah mah. ngenta jaminanna surat-surat cenah ge. Cik gara cokot surat-surat teh tungguan ku Tuh, aing ge dia ayo. Ulah lila. Heeh, nya jang. Ayo. Wih heula we, Bah. Kade emang jalanna. Heeh. Kayak ka dieu deui, Bah. Enggeus tong sasalaman ke ka dieu deui da. Heeh. Bah, urang kumaha na? Nya enggeus lang ke gampang eta masalah anu gegepokan aku aing ke diatur teh mah. Ulah henteu bah. Heeh, siap. Bohong burut. Buset enggeus Oh, hayu bah urang geureuy heula nya. Sabelah ngan aing ah. Heeh. Aduh, tengan. Lila teuing ah, Bang. Hayo diampura. Gara-gara ngarit ya. Heeh. Jadi riweuh. Heeh, jadi pusing lah. Keur mah Ai. pusing ku budak. Ai sia boga surat naon sih Kang Gi mah? Oh, urang surat-surat mah geus di Bangka beh, nyarek di Koreaan we urang surat naon we. Oh, Eta maneh ge aya meureun maneh mah surat Iya. Komo urang mah single. Oh, single heueuh nya. Surat da kabeh. Oh, nya geus kumangke we lah. Saya sok lah. Surat naon we lah. Ayo sok. Heeh. Set, ya budak lila banget tiap kita nyokot surat-surat ge. Bah, Kuatan tah, mending datang. kapangge ayeuna mah surat-surat teh, Bah. Dibawa teu? Nya dibawa, urang mah di dieu. Nah, geus kieu pasti lunas we nya Bah. Nya, nya. oh, asal lunas. dumuk we abah mah coba Tese ka dieu. neangan Akang. aya di hadapan jublek, Kang Bah. sialah Kang. Kajen. suratna. Oh. Sia heula. Coba ge ieu. Oh, dibalik, Jang. Oh, dibalik, Nah, Jang. Waya. Tarigu 30.000, Oh, Igu. beas surat. 70.000,
Oh, iya sia naon ieu bon hutang sia. Sia naon Iya ieu, sia Kang? bon hutang Apaan ieu kita mah. mah surat-surat ku abah. Maksud aing surat-surat sia bawa ka dieu. Oh, urang Lain sugan teh bon ditambah hutang. surat teh Siapa? suratnya emang urang ngabogana surat bon doang di mana sih Iya, mah? coba nu sia Ayo, sia. Lep, nu mana, Lep? Coba nu sia. Wah, mah lunas pastinya Ya, banyak. nah. Tuh, aya tanda tangan tuh, Bah. Ieu mah aya tanda tangan Tuh, sagala. Tanda tangan jempol Wih, pokoknya, Bah. bener. Biasa boga tanda tangan mana Beres, Lep? Lep. Aku cinta padamu. Ah, Wah, gua sia.